Danto. So, yung lain manuk geningan nu nyayanganna bancet lona. Bancet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur. Tepang deui sareng channel Sarakan Present. Dina dinten ayeuna abdi sareng relencangan Ang Yusuf Garut kopi AA Askom tinggal makasih hai tenang agani bade ngeksplor nya eta kaleuweung parat lokasina di Pentasen Datar Jokamulu wirana nguping kapungkur pangitan abis sabaraha taun teu ningali guha gitunya ngupingna cenah lebatana tos aranawon gitu pang-pang nama nu ngaruksa batu alamina gitu batu anu tinggalan tung di luhur nya di bawahna gitu rupana terutamana nya batu fosfat. Nah punten kamari dinten kamarinya sim abdi ngaeksplorna ka Walungan cayan bae nama gentos nyobian ka leuweung gitu. Hayu and kemon punten. Kira teh jalana. Teuing dicu. Asakan ditu tuh. Asakan ditu doh. Selanjutnya. Urang mah komo teh nyawa acan dia. Kalau orang geus seubel teh ka dia. Kebetulan teh ka dia. Ya tuh. Pelajaran mah tuh heula lah. Nerangan mah lah. Mau papai. Mau jauh ya tadi ya. Yuk. Heeh. Sampai guys. Sampai yang mun geus balik di leuweung. Rambut udah geus menta ieu biar geus menta kan boga pada jalma ieu mah pada jalma pona cekak ulah Panas. Ingkir. Kulantaran aya nama leuweung bala pisan abi ieu nyacar naon ngademal jalan ngadadak kapungkur mah ieu teh teu aya tetanggaan kieu kapungkur mah sok aya nu nyacar nu meresihan di pelakan bahasana abiso pelakan naon bae lah malawija gitu bahasana pelakan suuk kapungkur mah aya nama kulantaran tara aya nu ngarumat janten bala tuh. Oke salit deui kodugi tuh tinggal terus ka pernah ku barudak kada teu kenging hilapnya di like di subscribe and script cap yo guys yo buah nata koneng itu tahan oke kita belah lur
Ningali Bahasa Sunda we, kita. yang bola. Lepas. Sekedeng ya, sekedeng. Siap. Siap. Tah, mantap ulah sok jaya ka batur kitu akibatna. Oke lur, ayo lanjutkan perjalanan. Sakedap beli dugi ka Guhaparat. Sampai lur, sampai. Tujuan lur. Alhamdulillah. Balik boy. Alhamdulillah lur, tos dugi. Ayeuna nu namina disebut Guhaparat. Alhamdulillah sabaraha tahun abdi teu ka dieu, ayeuna tos ka dieu deui. Ningali kondisi Guhaparat. Alhamdulillah deui naon anu bala nama kitu di luarna hungkul gitu. Kita bicacaran di lebet nama dari sih. Alhamdulillah tuh. Bersih. Tinggali Sejuk deh, euy. Sejuk deh. sejuk. Duh, mana tari eski hawana Mantap, boy. endah. Alhamdulillah lur, terus dugi ka lebet ieu tingali posisi di lebetna kieu tuh di bahanapna. Ieu tingali tuh kalakuan jalmi bararandal tingali kira. Dalaan batu fosfatna nu tidak bertanggung jawab geuningan. Nu tungtung lama kalah ngaruksak lah. Nah, ieu tingali babatuan nu di luhur nama alhamdulillah. Saya kena nyaleh. Nah, ieu nu disebut batu Halus kenanya lah Supa. alami. nah ieu alami itu tingali. Hijau-hijau. Nah, ieu ku urang coba dilestarikeun di bersihan. Ih, ditiris kieu euy. Jieu nyancak. Tiris ya. Uriding euy. Suasanana beda bileh. Wah, tiris kieu euy. Teu ngihilap bisa subscribe, di like, Subrek. komen. di share di channel Sarakan Present. Oke? Oke. Lanjut. Lerang dah. Tuh. Nah, lerang kan. Jika nu kieu yang mentak di alaan teh. Jadi naruksak we da. Pentingan kana nu ka kieu. Ngawur. Naon di leh? Tinggal batu ieu hungkul di dijieun bisa. Batu naon ieu? Disebut batu naon sih ya teh. Pokokna mah batu kayaknya. Batu nu batu anu aya di lebet di Guhaparat teh. Saya pisan bentukna. Abi kirang terang batu naon namina gitu. Coba Ditinggali alur-alur cai. Masih kene bagus luhur namanya, tapi tinggali bawahanna mah tuh diraruksak. Duh. Jero pisan. Alhamdulillah lur, dugi ka tungtung. Tadi tungtung Guhaparat anu arahna ka ditu ka Jokampelem. Saat tadi nama bade diparatkeun ka ditu, abi teh nya bade ningalian ka ditu. Tapi jalanna aduh lawur pisan jalurang pisan coba balap pisan. Ayeuna bade uih deui ka ditu. Ka Jokamulu deui tah ieu. Tungtungna ka dieu. Arahna teh ka Jokampelem ieu.
manuk kan Pak? sayang manuk gitu ari siting aya manuk penting Oh jadi beda. Ulah dicabut. Ulah dicabut Mas. Eta. so ieu mah lain manuk geuning anu nyayanganna bancet lona Sina bancet. ciri teh Sajodoh. hiji ari situ bisa pajarkeun wadul betul Sip lah. Ya. saya bancet ya ta ih Atuh deui ka mana ya? Ulang bae. iya balik deui atuh ayeuna mah aduh lapar balik deui ya kecuang belum sampai dihanap lah di ditu ayeuna mah mulang deui we lah tadi Lapar euy dengan sampe. Juang ngagodok sampe ya. Mau kasto meulem teh lah. tadi geus bebejaya gitu kade lima lain maling ya lain maling sampe kade masalah paham tadi geus bebeja nah tinggal meulem nah yuk soalnya manuk naon dan manuk naon dia Kayaan dia. zebra gitu nah lu bancet Nah, alay deh. Telur. Nah. Alay. Dia norek asup heuh. Ini saya aya di dieu. Lur. Abi tadi tos sawartos kanu gaduh kebona abi nyuhunkeun sampe. Ah ayeuna abi nyana kastro. Sareng barudak bade ngagodog sampe atanapi meulem sampe. Tapi posisi sampena seueur tuh. Tinggal. Dan tuh. Satangkal deui mah itu nale. Euy, yuk, kelak bismillahirrahmanirrahim. Yuk katingcak beureum bos tenagaan maneh. Keur lu nyumun teket. Ya sih mah euy garing. Dan udah. Aduh, gagal guys. Ayo sampun alur. Asli ya, sampai joka mulu anu kagungan Bapak Sahri. Pokoknya mah raos pisan pulen ya teh. Amin. Pijen lah pijen. Oh, pijen geus eta mah ganti kayaknya. Gentas ya kan ya. Tuh, tinggal cain lagi ya amis. Insyaallah. Saya bebas. kok bari nampak aing Bener usaha. nampak aing atuh Kok kasih pernah. Kumaha? Cayan ya. Tinggal di luar. Asli suasana di kampung mah luar hasil tatanen teh aya buktina tuh sampe jadi lapar-lapar tuh tinggal incas kaleuweung jaugan aya nah di kota mah malah anu iya orang kota kabitak teh ye hei 2 JT. Atur nuhun kanu tos nonton dina channel Sanakan Present. Kade tekan ngehilap nya di like, di subscribe, pokoknya mah di sharekeun linkna, di komen kadena mah. Pokoknya di komen, di like, di subscribe. Pokoknya mah aktifkeun eta lonceng anu di sising dan pling gitu. Pokoknya mah video-video teh abi pasti muncul deui gitu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mah setelan ke pantai baju. Tadi setelan nyacar. Kata sina naon kantong mana pinuh itu. Kita yang kastrol. Ya kastrol kan di itu asok aya sampe. Areta na beuteung naon? Pujit. Ngalinting we. linting atuh nah ting we linting dewe Boe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya. Itu lain yuk boy. Duh. Polos, mau aku polos? Pulus mah duit. Pinus. Nah ini pohon Bahasa Sunda.